cinta mudah-mudahan ketinggali perjuangan akangnya. Nilai lumunur wiwitin nilai yang rane wiwitin nilai yang rana poi aing pepeakan ngabelaan anu jadi bapak doh sae ulan anu ngaran si Rama jeung sabalat-balatna dempak ku aing kabeh perjantan ulan dulur-dulur aing Kakang Indrajit parantos maot kamari semohon ayeuna waktuna balitungan aing monyet kabeh dibabat ku aing sae ulan setan talas. Hei, sedanten ulah dia bala tam-tama siluman silebin. Kebal. Mengucisi coba darat kapirarai siang wengi. Bangkong lodor mentas jalan, dadalan celaka diri. Jaga ke sebab pangabang tos Gusti menghadapi kalian kabingahan Gusti ah. Diterima. Nah, saya ngomong nih gajang-gajang teuing. Semohon Gusti abdi narusu. Rada ka saya. Ka mana? Kasal kunaon mane ah pokona mah kasal Gusti. Kasal kunaon pertandingan Persib ditunda. Kuduna main teh. Kuduna mah main ayeuna teh. Gitu. Kecewa banget abdi mah Gusti ayeuna Persib teu main. Gara-gara naon? Ah, gara-gara si eta. Gara-gara mangkani abdi tos nyaeuwikeun layar. Bare nonton babarengan. Nonton babarengan semohon sabaraha urang duaan jeung kudu bojo. Parantos meser suuk. Suuk si beli. Persiapan mah geus mati. Parantos meser cek kopi sapatu dipersiapkeun. Jagong geus pesen. Bernaon bisi Persib lemah abdi anu bakal asup. Geus pesen jagong sakintal. Pesen jagong sakintal. Rek dahar dijual ke pasar. Dengan untung. Sok, aduh kecewa abdi. Mangkani eta Persib teh bakal ngalawan Bor. Bor naon tah? Bor. Borneo. Sanes bor listrik. Oh, ternaon kena situasi na kieu. Semohon abdi ge sadar, abdi teu naon. Ngan atuh wajar kecewa mah. Wajar kecewa masalah warga negara. Oh, terus sedih Gusti komopun bojo mah dugi kaina teh yang ditaros ku abdi. Dapun bojo mah ka Persib teh luar biasa. Cinta pisan. Cinta pisan ka Persib mah. Nargi pun bojo mah picking sejati. Eta picking ladies. Babajikan mana teh mohon picking ladies and gentlemen. Nu geulis ngadaha permen. Kamana? Ngomong karepe ngomong teh, siapa ya abdi mah kecewa. Nya.
Oh ternaun lain mana maka persib dia kitu-kitu ting duka abdi maka persib teh kunci aduh Yo mah tuh. ai mana ka persib teh wawu jeung wa umuh Si wawuh dah. wa umuh nya aduh ieu teh persib wawu nya henteu irhapang jeung wa umuh nya lamun wadoso apa Dosa wa uya apa? wa uya apa Apa? ai wa umum abdi teh ai kenal teh kuping mah apa dan dari wanoh menteu gitu ai maneh ka persib teh kitu-kitu teuing duka abdi mah turunan mangkaning margi pun bapak persib resepkeun ka pungkur Persib. malahan ayeuna ge kartu anggota gaya kene Waduh. anggota naon Karang Taruna Hubungan dilaminating dugi ka ayeuna Karang Taruna mah beda deui da Karang Taruna Jawa Barat mana sih ka Persib Yo resep. tuluy Bapak maneh sumohon pun biang sami ka Persib komo pun aki mah Gusti kapungkur bumina ge dicet biru Wah atuh. pun biang mah pun aki mah dicet biru pager biru bumina biru kapara-para biru Biru atuh. sok bayangkan ku Gusti hari ini tah nini mah Juventus nah beda nu matak nini eta mah dicoret tina kartu keluarga tadi aku ku abdi geuleuh kana eta mah jeung Juventus nini teh jeung hayang jumba engko oh kumaha sia mohon pokoknya aku abdi mah gua kumaha Gusti ai Gusti kantos ka Mekah Tadi eta oh jauh-jauh tina Persib ka Mekah obrolan teu nyara rambut. Tinjau rambung, iya maaf nih naros. Gusti kantos ke Mekah, acan. Itu atuh. Umroh lain meser korma. Nah ada korma mah di gaya. Semongon korma amis mah. Dalang ge loba atuh. Margi di Arab mah aya korma muda. Korma korma ngora. Atau kesed, nya kesed mah kesed ngan hasiatna. iya. Hasiatna kumaha korma ngora mah nah jeung aja gelut gaing beureupan ieu mah pati teh pokona mah jegreg jegreg kumaha pokona mah korma ngora mah Kejang-kejang ge pokona. kejang we step aduh aing teu ngarti wae manya kudu dibubur bahasa aing Ngabeton pokoknya. ngabeton Ngapa sih? ngabeton kumaha ngapusi bagus tidak kumaha polontong kayak aing teu ngarti aduh ieu mah anak raja tapi da paleun Kan gaul ieu mah teu budak. puntennya abdi mah ngarewas abdi ge izin naon bisi teh sopan lamun min ngadahar korma ngora dangukeun naon Ngarewas deng. jong letakan ceuli ublong teh amis Jero-jero we letah. Aduh. min ngadahar korma ngora naon asli demi Allah nu bener wah Parukan. abdi mah sareng pun bojo ti jam 7 mengi duke jeung 8 anjing teriren gitu wah mino we da eta ge pun bojo teh jam 8 teh di sana ka UGD nah kurang cairan Dehidrasi boja itu. Beakeun iya. wah offset wae atuh long set we Aduh. luar biasa wah abdi mah Gusti kantos saminggu eta nya naon saminggu nuangan korma ngora tuluy saminggu tiliren tuluy Gusti abdi mah ngajingjing cai dina emer tara kuleungeun kumaha kaitkeun kainya eta teh kabawa ngajepret Gusti kana beuteung teh bleg nah bleg pan gede muletik mah tak segede nyeret teh iya saya gitu ya oman ke Mekahnya ya saya pesen lebih 2 kilo 2 kilo wes teh mohon pun bojo naroskeun wae cicing saya babanjit mau apa ngaji dog
Kara rumpul eta kara rumpul Nyanggakeun cuma pangabakna ku Jigulan. Ditarik set surat tarik-tarik teuing. Sumohon nya teh api karja naon Gusti? Heula daguan. Ulan, daguan. Oh saya bangga. Mangga. Wah gini ngayam ajik eta irung si goblok. Sia teh irung lianghong goblok. Pika gorowong gitu. Nepi ka gorowong kitu. Tong ayeuna ka batur teh euy. Aduh. Maka jeung liang irung aing disangka gorowong. Kabina-bina teuing gaji goblok. Di jero irung aya kalajengking aja. Piraku eta. Lain kalajengking goblok ce bulu irung. Mainnya bulu irung sagede kawat anjing. Saronghok nya. Kabina-bina teuing jiga lancah maung. Tong ayeuna ka aing teh goblok. Paingan sorana gorowong wah halang nya. Eta. Paingan aing eungap wae deukeut jeung sia oksigen aing kasedot ku sia meureun. sigena dihaku sorangan Tong kitu ka batur teh ari maneh ngorong ku naon? Dik eta. Da ku curug malogor. Pasti. Ya tuh. Aing ngorong ku pacul. Digali. Puas. Bina-bina teh digali kamu korong garing mah. Naona sia teh aya nu nyurung-nyurung sih. Ajig napasia. Paingan aya angin bau korong sia teh. Irung nepi ka. Jeung haneut teh kana punu goblok. Budak-budak teuing leuwih ti kompresor sa irung teh. Budak-budak teuing Ka ngagelebuk gitu irung. ngagelebuk gitu irung teh. kara rumpul Naon Goblok anjing. Kunaon atuh? Babaturan aing eueuh nu normal. Si ieu irungna gede. Si ieu ceulina mangpet anjing. Moal balik anjing, moal balik. Budeg anjing. Nyaho aing ge budeg, jam api-api ngalamun. Ceulina mangga guru teh. Dina jelo cerita. Aing nyaho. Naon budeg? Budeg teh bagus ya. Wey! Ngalieukeun salah. Salah ngalieukeun. Ngalieukeun ka itu anjing. Aduh anjing lah. Anjing jadi kulit putih anjing. Saha nu milih tentara juga kieu. Aduh ya Allah ya Rabbi anjing lah. Allah. Geraja tempo. Anjing irung anjing dah. Sia mah kitu goblok. Sia nu kitu goblok. Asup deui kana beuteung irung sia ganti kitu. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima. Lan iya. Kulan nya aji. Kadenge nak naon aji. Nyangakeun si mah Gusti, oi ditarima sia teh. Naonana anjing naonana. Wey! Ka itu ngalieukeun. Anjing goblok anjing. Aktif duanana. Alah, kita merong kain minta tulung ini segedeng deui. mana Ini Ke ngare-are. tempo, ha? Ini ngare-are. Kela. Ayo sayang. Aku menunggumu. Ya. Ayo. Gio. Lihat mama. Ciluk. Ah! Ngarana Gio. Bapana LPG anjing. Aing teh apa sekolah lajo YouTube ya aing mah. Anjing.
Nampo itu. Sungut siap bau bangke. Sungut siap bau bangke. Alhamdulillah. Bau bangke alhamdulillah. Jis. Kudu kitu jelema mah. Jelema kudu bau bangke. Segala rupa oge urang teh kudu bersyukur. Ya. Sabab naon cek pangeran oge lamun urang nyukurkeun nikmat di kami, pasti eta nikmat bakal tambah deui. Nu matak syukurkeun, lain urusan syukur belegug. Sungut siap bau bangke, amin mudah-mudahan. Insya Allah bakal ditambah deui, ditambah di bau bangke begitu. Bakal ditambah deui, tapi lamun anjeun teu nyukurkeun nikmat di kami, ajab kami nu leuwih peurih. Nya, aing nyaho is ajab. Ajab. Ajab urang nu bakal tumimba perih ajab deh. Nu matak urang kudu mineng bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon? Cek katerangan pangeran nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane. Nya, sumohon. Dina surat Ar-Rahman Pabi ayi ala irobikum atukadziban da eta. Ya, sumohon. Tah eta ayat teh bener pisan. Nyaho ti mana maneh? Lan? Oh, pasantren. Ala bulan. Sumohon. Sagala rupa naonana? Sae mangga. Dikobong. Bulan? Dikobong. Make lain dikobok. Dikobong. Nyaho anjing aya dikobong lain dikobok. Is pasantren. Pasantren sanes paskibra sanes. Bulan? Sumohon tak geuning. Dunungan mah apa da kapungura kantos ngobong ko sae mangga. Kayak tuh hiji-hiji narosna belir ya. Wah nu ngomong anjing. Sia teh ngomong sorangan anjing. Dalila-lila mah jangar kain lagi. Bener budaknya. Heeh. Rempuk jukung sauyunan, kere dikatkeun pembangunan. Nya ngeuh nya mah mangga makna huning ulan. Eta. Tentara kana dieu. Mau ngangat naming aya ngamingahan uhi. Diterima. Aya mingahan naon nek uhi ulan. Ke daguan oh nyae mangga. Ni ando jan abdi yang uhi nya. Nya. Ini aya maneh. Anjing goblok. Anjing goblok aing. Alah babaturan aing kabeh nu sampurna. Si ieu irungna gorowong, si ieu pongpet anjing. Alah. Dongaina ngapat nurin deh. Bagay yang irung aing pongpet kabong. Ngaminat deui ya sanadyan inung urang ieu nu mending hirup. Sanadyan maneh irungna alus, irungna mancung ari modal kana naon. Bayangkeun uhiya. Nu mending hirup jelema mah. Dengan rungikeun madun nya aing irung ge da dengan rungikeun ieu. Jaba aing mah loba duit. Sok. Dari mananya irung alus aya duit teh boga. Punya minjem ke Bang Emok anjing. Si goblok bebeakan naon. Di mana saat tengah bayar, mana teh boga duit yang ngagantung maneh. Sok bayangkeun uhiya atawa nya gelo di sisi jalan julah nu. Bayangkeun uhiya. Anu nya ni, pan inung bapa maneh. Sok. Bad aing mah tengahinan teu aing mah nanyakeun eta kunaon dibet pikir tong itu tong nanya itu. Sarua eta teh ngahina eta teh amat nur. Hampura kudu meh hampura menang ni pentak. Dareng ajalahan di nyeun-nyeun. Teh menang kitu makana manuhnya ngobrol. Nya hampura abdi hampura salah. Hampura salah kudu kumaha? Ari abdi kedah kumaha? Lain kena ngumaha mana teh kudu ngukur kana ngunyut kudu ngumang kana awak. Hanina mana teh kudu inomon ini. Naon inomon ini? Pernikahan dini. Inomon ini.
Naon ino mahini. Naon? Gogosok gigi. Ino mahini. Anjing. Ino mahini. Oh, dagang Indomie. Ah, yak milolohan anim. Nyawa dagang Indomie. Ino mahini. Naon saja tuh? Apa endeng ngaca. Oh, ngagelis diri anu. Ajik sejeung jiduhan, kayak garing. Goblok kayak garing cenah. Itu mah ini. Oh, introspeksi diri. Nah, eta. Ino mah ini. Urang mah kudu ino mah ini ka Mak Nur. Bobong. Eta gede amak sih goblok mah. Dari mana ya gobloknya deh? Gede bohong hirup deh. Tenang naon. Aing ngaran mana sah? Ngaran urang? Unyup. Saha Unyup? Oh, Usup. Lain. Unyup. Uyup. Di mana ngaran jelema Uyup ngomong? Ya mana di inum aing teh leudeus di baheula ge aing. Nabi teh Uyup. Oh Uyung lain. Yusuf lain. Nabi teh Uyup. Ucap lain. Suparman nah etna. Sete jauh aja kan aman aing ujuk man. Goblok anjing teh. Ada pagawean maneh naon? Pagawean urang teh ngukat-ngukut. Naon ngukat-ngukut? Dagang lukut. Lain dagang lukut, ngukat-ngukut. Oh dagang huut. Ih goblok. Ngukat-ngukut. Oh tukang urut. Anjing. Siapa anjing jelas goblok sih teh. Tahu seri dalang goblok sih teh. Jelas. Ngukat ngukut. Oh dudat tudut ya goblok. Emang naing banget goblok. Nudat nunut. Ngukat ngukut. Oh ngurut tu burut anjing. Urut na nahaon deh. Aing nya nu urut mah di sana kok. Naon atuh? Kukat kukut. Ta eta kukat kukut. Sia mah budak anjing. Oh kukat kukut. Nah eta kukat kukut. Ngukut naon? Ya doan. Oh sesatuan dan satuanyaan. Tong abodor anjing teh nyarinya deh. Makanya jatuhnya nyanyak nuan. Bersatu-satu. Bersatu-satu. Naon wae doma nah doma dikukut. Sapi nah yakmi dikukut urang. Me nah me dikukut urang. Kalenci kalenci ingon-ingonan. Ari hayam, hayam negeri, hayam ngapung. Bu orang segala hayam dikukut. Ari soang, ya soang dikukut. Ari bebek, anjing, goblok. Untung karem anjing aja. Lamun teu karem bahaya. Bahaya naon sia? Eta nya naon dia? Bebek. Ha eta. Nama ke bahaya. Ya. Siapa bentes man aing mah beda goblok teh. Napa nyebut bebek teh? Nah nyebut bebek, teu bisa bebek. Nyaho ieu jangan kaluarna mena. Lainna loba imu-imu era. Nah sia teh bebek itu Terus Aisyah nyebut bebek naon? Wah, ngarewas tuh.
paingan embung jaji Naon? kabeuki aing kabeuki aing naon Gusti nyebut bebek naon cing naon ulah ngomong enak cicing bae anjing ulah naon itik oh bener itik ngobrol gede ah alamat aing lamun motor bebek Supra-Pit anjing oh beneran Supra-Pit Ari bebek 70 bebek 70 tahun ya peot goblok Kolot. datang niratang ademan ewuh manggulingan rana ewuh manggulingan rana ku kening hari ring lain ukuring tapi anu maka wening halang lain orang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan Asep Ceko makhluk mung dan malumaku Bos Iqbal tekstil Cigonewa Gusti musikeun diri ibarat dalang jeung layangnya kitu makhluk jeung Gusti Bahagia sepale tepisan pisan setik eta kasopono kaso padang Bapak Muhammad yang Nuhun Iqbal Atur nuhun Kang Iqbal. son opat tepang di jalan Sono tepat Bos Iqbal. di jalan warga seni padalangan mere canto dengan ikan aing
boga pancen anu pasti ngabantu pamarentohan jadi juru penerangan. Alah kali nyangakeun ka Ipa urang berkosot-kosot. Kemudayan kesenian Bos Iqbal Kesenian sanes lumayan Pokodi anggo hiburan maka urang sasarengan pajang seni kagungan Sunda sawawan kahapa bangsa sorangan cinta tanah kebudayaan cinta bangsa kamu boleh kamu mulai kesenian ulah ukur resepan Kepala desa Ilami kurang gerak sasarangan urang garap sasarengan mulai bari titenan tepat nama ing alam dosa kepribadian warga seni warga seni Padalangan eta seniman sejati eta seniman sejati wayang ati kandung peruan manusia nuku malandang seniman jeung seniwati seniman jeung seniwati boga pancen pasti boga pancen anu pasti tos jadi kewajiban menjarakan anjeun seni junjungkeun darajat seni junjungkeun darajat seni ku jalan ati nu murni ku jalan ati nu murni persatuan ulah ibu cucu yang merdeka silih Junti kuning awan yang sewangi kuning wayang saung nu sae awan kesaksi nu sae awan kasaksi neungeuntan nu sayang di ku
dugang yarap duking detya hingkang samyang ngalaga rap dugang yarap duking detya hingkang samya jajara pinara sedanten ulah dia balatam tambah hangkut buta parantos hempak merbayak sadipoinun yekipati gunirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bigahan tasadayana para tamtama anu parantos ngariung mungpulung bongkok ngaronyok di harapan kaula bagaya para tamtama tapi nada maji simah dinyangakan simah pangabaktos mugia katampi kalayan kabingahan pembaktos di simah abdi mugia katampi kusalira ya pangeran mudah-mudahan salira leah mana nampi kana pembagi kula jalma anu laib iya ya pasti diterima tuh pasti diterima tuh geningan boga dunungan teh baik hati rajin menabung oke dan sesapu sorangan ya dunungannya nganyek goblok nganyek ngomongnya nih inu-inunya teh minuan lain gamina-mina teh emang na aing maminuan goblok Widua naon sia mana apal aing dina Agustus kamari juara karaoke. Oh, percaya iya. Juara karaoke tingkat kabupaten. Woi. Anjing goblok. Tingkat kabupaten. Juara karaoke. Lagu naon? Jayanti. Bisa Jayanti apa juara goblok? Cik Jayanti kumaha? Ya mengenteh ay uni ya abing lagu Jayanti baik alhamdulillah aya acara cik lagu Jayanti ti kumaha ya mare ngenteh ay goblok cik kumaha ay Jayanti teh barang mindina kumaha ongko juara karaoke pohon deui urang mah boga penyakit pohoan boga penyakit pohoan heeh sama majikan ge aing poho wae madang balik teh kayak Muhammad Nur wae. Da poho. Minang hilap sih. Lagu Jayanti. Hayang kumaha boy deui kieu. Wanci burit surya rek pamit. Hujan letik ngaririnci. Kingkilapan pating kolebat. Sisi basisir Jayanti anjing maneh lamun muliwan meunang goblok ini aing eleh nah siapa ari maneh peserta nasaha pesertana kabeh jelema nu bengok Alah eta. jadi nyanyina ku WA anjing pengen meunang goblok Jek Jayanti Aduh. Jayanti anu urang mah pihna. Cicak. Jayanti barang menjadi kumaha teh? Wanci burit surya rek pamit. Leuy. Hujan leutik karirintik anjing ngeunaheunnya. Kingkilaban pating kolebat nyajang. Sisi basisir Jayanti Alus maneh nih.
Alus mana anjing itu? Besok era anjing ah. Baik atuh. Aing bena mah pede dia mah kadang siapa aja dia pede aing ya. Baik atuh. Baik ah emung ah. Wanci burit surya rek pamit. Hujan letik ngaririnci. Anjing mau dinginu-inu. Dan jalan ngiluan. Karaoke kemana tuh? 20.000 hadiah nangi. Leutik atuh. Sebentar gede. Hari daftarna 50. Rugi atuh. Madak panitiana nu pada dengan teh ngobrol deh. Korupsi ku panitia. Sok sekali wae sekali yang lagu Jayanti mana? Oh, kos juara. Enak gini ah. Pan juara gerak Apaan juara? Hah? Juara. Hebat juara sekabupaten. kabupaten loh. Piraku atuh era. Aing nyanyi ngempel. Sok moal. Sok. Sok. Wanci burit surya rek pamit. Ampun nak minyananya. Sok. Gengsi. Wanci urit urya ek tuh anjing era anjing ah. Seri urang mah. Aing mah atau je anjing heuri nya na. Henteu sakumaha kowe teh mu anjing ah. Bangga aing mah bangga. Hebat mana euy. Kok hebat? Dudungan kira sepeuh. Wani murid nur ya rek Aduh, nyori anjing. Atau kagum. Oh ngagum. Terus hujan letik ngariring ingin pating oleh sisi patisir Jayanti Wang mangsa sarepna geus datang di barengan jeung nu kolot anjing. Di barengan jeung nu kolot nu ngora nuturkeun wae da si anjing. Disimat sisip Jayanti goblok. Hayang nyawa jurina sa anjing. Hayang bedaran ka jurina. Da teu make nyuri. Dina nyangen juara favorit. Oh juara favoritnya. Juara favorit dina tapi ka nyurieun. Ila mati oleh ma. Sisi mati Jayanto. Jayanti anjing, salakina Jayanto anjing ini. Perlu ya bikam jalu. Salakina Jayanto atau si batas. Kena deh. Oke, ku aing dina aing hajat mana ditanggap ku aing. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun geuning. Abdi bade ngadem rekaman ku nya hayang ngadem singal. Singal nya depean ayeuna tuh. Wah sia we. Bade ka mana ieu teh? Wayahna ayeuna urang init ka Gunung Suela. Bade naon? Nyaeta urang nyaeta rek ngalawan si Rama Ida. Ngan nyerang deui parawanana. Anjing perang. Mending nyanyi guni weh wayana margi papa kaula nyata Prabu Rahwana rek turun langsung walah Gusti Rawana pada turun langsung turun walah bebeakan aing Ayo. waing anu ngaran si Rama diawut-awut waing ayeun ayub karuhun 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 kahadap karuhun anjing namanya nih siap Gusti siap sadaya mangga ayo urang pada lumah mangga
Cik cik dibenerkeun Cik. Hari nyelah aing goblok semua. Ngalet ngengkeuing ngapanalet kemat-kemat nyatang pindang. Aletan nyaeta ti nagara Alengka Dwirja ngajug-jug Gunung Suela. Ayo batur. Ayo. Bangga kulan bangga. hidup sewang-sewangan ngepastina sabengketan hancurang Beban di kedah jadi pantra